nyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku wakalna balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gedenya sa saletik mahi nyacu uang mere beja abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku wakalna balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gedenya sa saletik mahi nyacu uang mere beja abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku wakalna balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gedenya sa saletik mahi nyacu uang mere beja abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku wakalna balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gedenya sa saletik mahi nyacu uang mere beja abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku wakalna balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gedenya sa saletik mahi nyacu uang mere beja abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi